Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Carita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan menyajikan cerita Ngala Suluh. Let's listen up. Ngala Suluh. Dina ngabuburit oge aya acara ngala suluh mah. Ngan urang ceritakeun di dieu wae misah. Ilaharna urang lembur teu boga kompor minyak, sumawana kompor gas asa jarauh teuing. Nya nomor hiji pikeun ngolah kadaharan jeung inumeun teh tayalian ku suluh keur ngahurungkeun hawu. Ku ayana kebon jeung leuweung teh mangrupakeun simbol kahirupan urang lembur pikeun nyumbadanan pangabutuh sapopoe. Kai jeung awi minangka pisuluheun rajeg di kebon jeung di leuweung. Sarerea oge teu kolot teu budak ngala suluh mah osok samampuna. Biasana si bapa, si aki jeung si emang atawa si akang lamun ngala suluh sok nunggul kai atawa awi. Tunggul kai sesa nu nuar kacida awetna dijieun suluh. Ditambah ku pangpung tina kai-kai anu paraeh dahana. Pangpung kai aya nu ditaekan, aya oge nu murag tinggal nyokotan. Geus kitu dipotongan cenah sarua ukuranana ngarah teu hese mawana. Pangpung dibeungkeut ku hinis awi atawa tali gebong cau. Lalaki mah nyieun 2 beungkeut daek ditanggung make rancatan. Teu hese nyieun rancatanana oge tinggal nigas awi leutik. Jos ditojoskeun kana beungkeutan suluh. Regeyeng suluh ditanggung bari jeung dongko-dongko wae da mopo berat teuing. Nanggungna dibulak-balik ti kenca atawa katuhu ameh teu nyeri tak-tak. Kesang ngucur tina sirah jeung tarang mapai kana awak. Atuh baju teh cipruk ku kesang. Anjog ka imah tanggungan di udar. Suluhna dipoe ari baseuh mah, lamun garing tinggal dientepkeun di pipir imah. Awak karasana lungse tas nigreuh bari berat nanggung. Pantes urang lembur mah teu rek tarareuas kumaha awak da meh unggal poe dipake olahraga. Tanaga bedas, suku leungeun haleuras balas dipake gawe berat. Blak karak ngeureurkeun kacape dina amben. Angin leutik ngahiliwir nebak kana awak anu buligir. Karasa nyecep matak seger, reup wae panon peureum ngarasakeun nikmatna tas capek. Beda jeung lalaki, ari awewe mah ngala suluh kanu deukeut wae. Hoream jauh jeung sieun. Awewe mah biasa ngala suluh teh ka balong ngala baralak keur mirun seuneu. Rada jauh saeutik ti lembur mah ka kebon awi. Di kebon awi regang bayatak, urut nu nuar awi. Daun awina geus maruragan, regang teh minangka dahan awi nu laleutik semu koneng atawa coklat. Teu hese ngala regang mah tinggal ditigasan ku bedog oge pararotong. Geus meunang satumpukan reketek di talian bari dijejek ku suku ngarah pageuh. Geus kitu mah karembong atawa samping kebat diasupkeun kana handapeun beungkeutan suluh regang. Terus dikenyang, tuluy ditalikeun kana awak jung nangtung. Suluh diais digigir atawa digandong dina tonggong. Beda jeung ngala suluh di balong. Rajeg tangkal kalapa anu barang-bangna sok murag ku maneh. Barang-bang oge penting pisan keur mirun seuneu tere hurungna. Barang-bang nu murag terus disisitan baralakna tuluy dibeungkeut. Tangkalna dipotongan sameter-sameter terus dibelahan ipis-ipis arah tereh garing lamun dipoe. Beres melahan terus dibeungkeut ku baralak linting-linting dihijikeun. Regeyeng wae diais make samping atawa karembong muru imah rek dipoekeun. Ma, ieu suluh nyitar sih ngabejaan inungna. Ningali budakna datang inungna pok nyarita. Teundeun di dinya tangtungkeun wae meh ka angin-angin. Nyitar sih ngajawab bari mereskeun suluh. Muhun. Pok inungna ngomong deui. Baralak nama bawa ka dieu nyai urang mirun seuneu. Brug wae suluh barang-bang mah ditamrukeun, diburuan atawa ditangtungkeun di bibir imah. Kumaha daekna wae sangkan ka angin-angin. Baralak mah terus dibawa ka pawon keur ajangeun mirun seuneu. Nyumbadanan pangabutuh sapopoe saperti ngala suluh geus ilahar. Teu kolot teu budak kabeh ting alaksruk ka kebon ka leuweung.
Sararea mikul tanggung jawab nu sarua. Nu jadi kolot geus puguh deui kewajiban, atuh barudak oge nurutan teu kudu ngadaguan di titah. Gede rumasana barudak anu jadi kolot, ciciren babakti anu teu bisa dinilai ku duit. Kanyaah kolot tamplok ningali ke barudakna saroleh, hamo bisa dibales. Anging Allah Azza wa Jalla. Mugia surga kanggo aranjeunna. Amin insyaallah. Itulah cerita Ngala Suluh. Terima kasih sudah menyimak. See you. Jangan lupa ditunggu subscribe-nya, like, share, and comment.